Menuju sareng Ibu Ida Rosida Koswara. Alhamdulillah Pak Apin hari ini salah tuh itu iya orang tiasa ketemu lawung sareng maestro karabitan Ibu Ida Rosida Wilujeng ngadangukeun perjalanan antawis Bandung ke Sukabumi. Mangga. Wilujeng Sampurasun. Bungur jalan ka Cianjur. Bisa ngawin mah. Mangga. Berdua. Jalan ke Cianjur. Sobat. Numpang rengung ngadago tewele sono. Jentreng kacapi gelikna suling geus deket ka Pajajaran ceuk galinding Cianjuran. Mangga Cianjur Bandung. Bungur jalan ka Cianjur ka Cibalagung nuliwung tawaleh gandrung jentreng kacapi galina suling jauh kene ka Pakuan ceuk galinding paninengan. Mantap. Mangga terakhir ku Pak Afin sareng Pak Suherman mangga jangankeun. Pak Apin lagi tuker lagu ieu susun ka keluarga usaha MGMP Bahasa Sunda. Pak Apin Pak Supri, Kang Asep, mangga Ana Kakang Irma, Kang Dika. Wilujeng namkeun ieu tuning sesuatu yang besar kita berikan apresiasi kanggo maestro Kang Tanita sang Bu Ida. Mangga Pak Apin tepas ya susun Kang Sedayana kumoenya. Bungur jalan ka Cianjur. Gunung Pangrango ngadago teweleh sono. Jentreng kacapi lina suling geus deket ka Pajajaran ceuk galinding Cianjuran. Bungur jalan ka Cianjur ka Cibalagung nuliwung jentreng kacapi gelikna suling Kapuan ceuk galinding paninengan. Aduh. Siap. Pak Suherman ayeuna mah. Mangga